Sampurasun pamiarsa YouTube sadayana dina video ayeuna simkuring Kang Rahmat silaturahim ka salasawiyos pegiat seni khususna dina seni Sunda seni tari nu aya di Desa Batu Karut Kecamatan Arjasari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu puntennya waktosna sakedap ye di Wagel. Mangga. Neme teh Ibu sareng si Bapak sareng sadayana tos kegiatan latihannya. Punten ku abdi di Wagel sakedap. Ibu abdi panasaran kumargi kaleresan waktos dinten kamari kitu nya penak dina kegiatan syuting dari press film gitu jantan abi hoyong sekali kuninga ti Ibu salaku pangalola Sanggar Tari Sakanca secara singkat we panginten mangga ku Ibu diuningakeun ti kawit awal perjalanan dugi ka waktos ayeuna kalebet panginten jumlah grafik jumlah siswanya Ibu terus panginten prestasi mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nepangkeun pribados anu sok disebut Ibu Meme abdi dina posisi ayeuna anu ngagaduhan sanggar tari panginten anu ngawalat kukun lanceuk Bapak Asep Rudi Sanggar Tari Sakanca anu domisili di Desa Batu Karut Kecamatan Arjasari. Ngadeg tahun 1800 salapan genepnya. Salapan genep. Oh, tos lami. Terus majeng ka 4 tahun, kalasan kemarin nembe ulang tahun nu di anniversary 4 tahun diayakeun di Mega Tutupan. Alhamdulillah pribados ngarintis ieu sanggar di dasar pisan ti kawit nampi siswa ti 2, 3, 5 ayeuna berkembang alhamdulillah anu efektif aya 80 kirang-kirang. Luar biasa. Mohon. Sairing majengna waktos alhamdulillah setiap genep sasi sakali pribados ngayakeun evaluasi untuk melihat tingkatan keberhasilan anak dugi ka kumaha hasil anu tos ku para pelatih disampaikan kumaha dan alhamdulillah pribados parantos kengengkeun hasil-hasil anu memuaskan. Di antawisna pribados kalebet finalis Jabar Banten. Oh, alhamdulillah. Ibu dina tahun sabaraha tah an dina kegiatan lomba eta? Masih di 2016. 2016 kalaresan di musim pandemi corona janten festivalna ngalangkungan virtual. Oh, luar biasa. Terus Ibu abdi bade tumaros peserta ya dina jenjang sakola atau nepi yuswa. Ti yuswa sabaraha dugi ka sabaraha Ibu? Dibuka untuk umum salarasna mah. Janten bados nampi ti kawit kelas TK. SD, SMP umum. Pamagan oge nampi. Janten ke di sanggarna di kategori untuk TK dimasukkan kelas junior. Nah khusus dari kelas 1 sampai TK. Untuk kelas pemula itu terdiri dari siswa baru dan yang benar-benar pemula. Ada Madia dan Ayah Mahir. Oh gitu Ibu jantan tadi teh pergenep sasi aya evaluasinya. Berarti upami anu tos memenuhi kriteria tiasa neras ka jenjang ieu kitu nya level sajengna naik tingkat. Mohon. Pemula janten. Ibu janten peserta teh ti kawit jenjang TK dugi ka umum nya. Anu salajengna Ibu terakhir alasanana
Ibu aya ngayakeun kegiatan sanggar tari ya kanggo marurang kali sareng remaja teh. Naon ibu kita anu janten harapan gitu. Kumargi dia kalebetna panginten masih di daerah kabupaten. Mohon. Ternyata begitu gaduh inisiatif ngabuka ieu sanggar, 1, 2, 3 akhirna kumargi sisi jalan panginten. Janten nuju latihan teh katawis. Seueur anu daftar ternyata dugikeun ka di data teh alamat teh geuningan di pelosok-pelosok. Nah, seueurna teh panginten pamila beuti mah kacamatan teh norobos tara lebih Gitu. di kecamatan Agasari. Nuhun. Nah, berarti abdi teh langsung semangat. Berarti di daerah teh seueur potensi-potensi anu kedah digali, kedah dikembangkeun keur ngamumule selisih. Laras luar biasa. Mohon. Terus bade musnah kawon ku dangdut. Laras. Mah alhamdulillah ku seueurna sanggar-sanggar anu berkembang. Mohon. Janten si anak lebih mencintai kejaipongannya sendiri. Mohon. Kalaresan saatos abdi muka ge geuningan kapali ditu mah akhirna oge seueur bermunculan sanggar. Saatos ibu teh. Mohon. Satu kecamatan teh hampir aya sababaraha sanggar. Di Payun mah sanggar sakancang. Sanggar sakancang mohon. Punten hilap ya. Perkawis pelatih ibu. Punten. Dupi anu ngalatihna di sakanca teh di antawisna saha wae ibu? Satadi nama gaduh niat muka sanggar kumargi abdi tos tidak ada kegiatan panjang. Abdi buka kostum tari. Nah supados nyambung bade muka sanggar ya kalau pesan abdi oge ti Payun mah berangkat dari seorang penari. Nah abdi muka punya lira. Punya lira latih seiring nu daftar abdi mencari dulu kuantitas. Setelah penuh kuantitasnya memenuhi syarat akhirnya abdi teu kagerok. Nah nilarilah abdi kualitas. Nah akhirnya abdi nabon latih. Janten upami ayeuna siswa 100 digerok ku abdi nyadera hasilna moal sae. Katakan abdi hiji berbagi rezeki, berbagi ilmu dan hasilnya alhamdulillah insyaallah jebolan sakanca itu tidak dilakukan. Mohon. Nah, namanya ayeuna kana nu pamungkas tadi mah hilap panginten ieu dan naon teh nyabunya sok aya lah gitu. Namina teh panginten sakedik ageng mah biaya. Cing ibu, hoyong uninga ieu perkawis biaya pendidikanana. Untuk siswa baru itu aya ongkos pendaftaran 150.000. Mohon. Teras untuk memperlihatkan tidak ada perbedaan jantan kedah nganggur seragam. Mohon. Ada kaos harganya 75.000. Supados narina nyaman dan walejing kedah ngagaleun arok. Nah 50.000. Anu saragamnya. Mohon. Biaya untuk perlatihan tidak ada bulanan. Kita per datang seharga Rp20.000. Mohon. Latihan 1 mingguan 2 kali. Jantan sakali sumping mung Rp20.000. Dan upami mingguan teh pangitan Rp40.000. Terus upami urang latihan bayar anu teu latihan teh jantan semetan. Sareng urangna teu aya beban semetan sasihan. Nah jantan ringan. Nya kaitang ringan ibu. Kebijakanana istilah nama ngahampangkeun kanggo peserta gitu khusus sama orang tua. Ibu hatur nuhun panginten karena informasi sepak terjang ibu ngokolakeun sanggar tari sakanca ieu. Sakali deui hatur nuhun karena kasayogian waktosna oge panginten abdi
doa mudah-mudahan ibu sapara kanca di reng-rengan Sanggar Tari Sakanca penginten salamina aya dina kasehatan sareng kelancaran. Amin. Ibu sakali hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pamiasa sakitu panginten kanggo video ayeuna ulah hilap panginten antos video-video nu salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.